Ganagara tumaritis Dupi maksana rek ngalamar Pangeran Sastra Jingga Dunungan Uing boga putri namina Dewi Pancaningru gitu di Kampung Sukadanu itu Desa Sinang Raja Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Wapukana Pangalesana Bapak Yaya Sutaryat kali Ibu Nina Sumiyati Disepe Nina Jaya Abadi di Nararaga syukuran hitanan masa 87 murang kali luar biasa kaprok kanggo Bapak Yaya. Mudah-mudahan kasihan Bapak Yaya terjinjan jaminan di yaumil akhir. Amin. Da upami jelema anu aya jika Bapak Yaya sadayana kieu moal aya nu kalaparan. Ya. Jadi contoh anu patotos yen jami anu aya teh geuningan bade Bapak Yaya berehan ulasan kasihan. Dedehan daek mulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titelem ngahudangkeun kanu labuh merek kanu daek nyaangan kanu poekeun. Mudah-mudahan ye urang kali anu disempitan sadayana cimbret kaset amin sehat salalamina ditebihkeun tina balai diangangkeun tina sagarupa marabahaya. Rezekina nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka koreng nincak dewasa janten jami anu guna kanggo nagara guna kanggo bangsa oge hirupna beragama cenakna murang kali teh janten jami anu soleh amin ya Allah ya Rabbal tebang sareng Bapak Lurah Yuyu kade Sinang Ratu Bapak Tama PJ Kade Sinang Raja tentu Bapak Kapolsek Bapak Dandramir Bapak Babin Kamtibmas Bapak Babin Syah Bapak Ustadz Agus Ayah Bapak Ustadz Juwana di Pondok Pesantren Sirojul Huda Ayah Alhamdulillah tentu tokoh masyarakat para pemuda, pemudi jadi luar biasa tentu kasumpingan Bapak Haji Edeng di Ciharasas Kang Adi Bapak Haji Ayah Alhamdulillah seniman besar ya di Garutnya Ramana Mangiki boleh satu PWG Tegas Awat-awat Ayah Tasik Selatan Cikalong Padario tuh Bapak Ujang Bapak Haji Debi Rustandi Bapak Kustari Bapak Dedi Sutrisno Bapak Nana Rusliana Bapak Dedi luar biasa dulu Alhamdulillah atuh anu manco dina YouTube ayeuna nu nonton dina YouTube teh parantos nincak 10.000 pasang mamata memandang gawe bareng sareng Cahaya Pro. Alhamdulillah Bapak Haji Dede HKP Tenda atau GSP Cikarang nuju nonton bareng saunanya Bos Datu Guru Taslim bareng ngampar Jawa Barat bareng ngampar Karawang Baraya Cikaduetan Ustadz Budin Suralaya Haji Gempur Saparakanca Ayah Baraya Bilawat di Cilengkrang wah di Suklakna di Siklukna dulu ini nonton di Arab Saudi Ayah luar biasa dulu bagja baraya ngampar udar idarnya Bapak Waya nonton Bapak Haji Cacuk Garut Ibu Hajah Maya Sate Marangi tuh wah seur pisan Bah Didu wala wulung
luar biasa. Atuh kapangaresana Bapak Yaya Sutariat Hebul Haja dinten Senin teh bilang kalanya. Mudah-mudahan sehat panjang yuswa ageng rezekina didoakeunnya. Dawit anu kawan maksad mudah-mudahan cingga gentos anu berlipat gana karugelan tina hajatanana. Atuh sepe dina jaya abadina cing langkung ngaronya. Rezekina jauh cunuk luangang datang saket gerak kakore. Sadayana sararehat kula warga Jemar pangaresana Bapak Yaya. Ya. Agantos rahmat sareng pitulung numur bengalap. Diawit pangarsan kaguan maksad nu disepitan sadayana nu nonton nu ditonton nu icalan sadayana teu diwiji-wiji sadayana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oi saha amu gintung klari nonton barengnya Bagja Om Deddy api karasa Om Deddy api karasa 3 roti kadumoranya. Alhamdulillah wah loba pisan dinya Bagja udah dan boga hajatnya di luar biasa gimana Bagja di guruan kukuing banyak barehanana bagurna Bagja deui contohan urang sadayananya da moal aya nu sangsara tina sodaqoh malahan bakat tamahan deui nya ayo Kilonya pula. pinuhun kasep anak ing anak
tenang para Kurawa para Gusti pernah di Paseban Jawi parantos aduh mari lebat banyak eta we kasepuhan Mahamudona Sang Putra Waswatana timbalan linggih kasih timbalan dua semangat pihak dua nuhun kasa linggih saya doa jadi Rabuan timbalan nuhun kasih damang aya hibar aturan kasepuhan angin batara itu timbalan maha guru kulo jalmi agung aya di dieu damang angin aya hibar paman nuhun kasih nuhun baralagi saya aturan ieu syahadat wayang kalau Gatot Kaca dulu itu Gatot Kaca keselik itu doi damang kasih ayah iba sauna cenah tuang Ramadaya leungit timbalan parantos di pelarian parantos terus kemenang Kaca aku lain katanya kayak kejadian sekali saya mana aisyah teman pede Aswatama aturan aswatama we gede enak kebotara damang rak kebotara ayah iman aturan we sana putra kawin Gatot Kaca we Gatot Kaca gimana damang ayah iman apa ayah Gatot Kaca tenang juga
sempurna punirahangan jika asakta kumpuran maduh kaurugan menyan putih kauladina dinten ayeuna kasumpingan maha guru dorna ti jajar sokalima semahaturan rawuh maha guru haturan maha guru atur nuhun pun mang dina waktos ayeuna gasing ditampi enga ditanya nah dengan rasuata mah tari basa mah teu meuli majar teh kadatangan kolot kadieu gasa kagunturan madu kaurugan minyak putih dengekeun tah pangaruh kolot teh beuntak kitu nuhun ka Syekh Arjuna aya pikir saeunaon ieu teh maha guru ka Syekh ibu jeung engana wae damang teh di jajar sokalima teh seur kapriogian kalaresan pun mantrina waktu saya di jajar sokalima teh penerimaan murid baru mahasiswa mahasiswi tinggalan tak urwa rumungkap ka dieu teh sanes kairing ku siki lain kabawa ku Cileunca pun mante mangul utusan ratu ngemban amanat raja nyaeta ti Prabu Duryudana nireng wartos salira nyaeta dijenengkeun jadi raja di negara Amartapura timala ngawilujengkeun Prabu Duryudana ka salira atur nuhun maha guru waktoskeun we ka Kakang Duryudana nuhun kaidina eta kaduana mang teh ngiring bela sungkawa jalaran aya meja Yudhistira Bima Nakula jeung Sadewa teh leungit ti nagara Amarta laras timalan maha guru nyeri hate kasih kanyeri Arjuna sarwa jeung kanyeri Dorna nu mawi pun mang datang ka dieu teh kabejaan dinten dua dinten nu kapangkat kumaha saur gaib ceuk gaib teh ieu he dorna ngangehe bejakeun cenah ka Arjuna lamun Panawa Yudhistira Bima Nakula jeung Sadewa hayang balik deui ka nagara Amarta wayahna di nagara Amarta kudu diayakeun persembahan tumbal jadi kedah ayat tumbal Rama Guru leras tumana teh kusato naon pamari nah ieu partarosan teh sami pisan partarosan mang kagaib cek yang deib kasaha kagaib da mang manggas liko jeung gaib geus
Kusato naon sih ieu teh tumana di negara Amarta sangkan Yudhistira di mana kelas dewa balik deui. Kusato naon bolak-balik eta gaib seureut. Lamun Arjuna ngadenge eta gaib seureut meureun teu meuli kapulkeun. Da iman geus biasa. Lajeng lain kusato cenah bejakeun ka Arjuna. Kunaon tumana? Tumana teh ku jelema. Jadi tumbana teh kedah ku manusia ku jelema. Saha paman anu kedah ditumbakeunana? Kabeneran teleng anu liar. Saha Rama Guru anu kudu ditumbakeun teh eta si Cepot. Anakna Semar kudu dipencit getihna di awur-awur di opat penjuru kidul kaler kulon jeung wetan. Kakara Pandawa bakal balik deui. Cepot mana? Cepot anak si Semar. Sisa tadinya? Kaulah tetega Rama Guru kedamaian rakyat kaulah. Lah? Tetega kaulah kedamaian asadinya. Nama kajeng tetega? Dosa kaulah kedamaian si Cepot. Jeung saha maehan si Cepot dosa? Dosa kene maehan entong. Jeung tibatan maehan si Cepot. Naon untungna ku si Cepot? Dan si Cepot keturunan juri. Sok Arjuna. Tetega kaulah Rama Guru deui. Berarti Arjuna mentingkeun kana si Cepot daripada mentingkeun dulu hidup. Yudhistira bimana kula sadewa anu leunit. Ciri nama berarti aja mentingkeun si Cepot. Sanes kitu Rama Guru. Ieu teh kaula teh justru milarian tareka emang ieu teh. Guru ieu teh. Rek-rek ubar nah mentingkeun si Cepot atawa Pandawa. Nah Arjuna jadi raja hurunang tung saleumpang teh menang si Cepot neang mah. Dan si Cepot mah sampah masyarakat. Jelema teu guna. Maneh ben. Sok emot tu jarok. Nah mending si Cepot atawa mending Pandawa balik deui ka dieu. Rata Batara Yai kedah kumaha kaula. Waduh aya di ratu gagah aya di mana. Mana Yai salira salaku raja ya tapi kenentukeun kaputusan ieu akan ngiringan bae. Sok emot tu Arjuna. Nah mending si Cepot atawa mending Pandawa balik deui. Nyari mending Pandawa balik deui mending Pandawa. Jadi ya kaula upami kitu salana mah teu di jalan si Cepot teh dipaehan ku kaula. Nah cocok kasih Arjuna. Barangnya Arjuna nyenak keputusan pada maehan astadinga. Raden Gatotkaca anu kita tadi teh satuju kana ipaswala. Beuki dieu beuki nafsu Gatotkaca. Pamenteuna beureung lir beusi atah beuleung. Awakna gageter lir papater. Barangan dangu Cepot bari maehan nafsu Raden Gatotkaca. Malahan Gatotkaca lali kana Purwa Daksi. Purwa wiwitan Daksi nama kasanana. Kenging aya anu ngaleos tanpa permios tina mangsa raja nuju pakuneman. Ati Raden Gatotkaca ini tanpa pamit ngaleos tanpa permios barisot sana seukeut merong bayeuna nawes teu sapuju. Guru nanti diwaras sila Gatotkaca kami nabi kapan sidik kita aing di pelototan kurang ajar nih
si Gatot gasa kurang ajar ngahina katamu kaulah di podaran kau kumaha di podaran ku kaulah asa sama apa wayana paehan si Gatot gasa arjuna keur urang paehan podaran si Gatot gasa podaran ayo Pak tinggal itu kalau dekat dewa kasep Gatot Kaca tatanya heula kasep orang ngadenge aya tumal ku jelema Barilek anu ditemuakeun teh rakyat sorangan sastra jingga si Jebot. Jebot. Kuasa nu bakal ngabela maneh lintang ti aing bot. Macem-macem kajen selaku rakyat kaula bebeakan aing. Apara itu mah ku jelema bari si Jebot rakyat kaula. Kaula rumasa digedekeun ku rakyat, dijenengkeun ku rakyat, digaji ku rakyat. Aina rakyat kaula teh dipaehan aing teh heula bebeakan sabab aing boga keyakinan yen pamimpin lah yang diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha pamimpin la istimewakeun rakyat bebeakan aing Gatot Kaca kabina-bina teuing sia naonan bapak aja pelapatan usia dimimitira aya tumal jelema ya aing teh bare ubar ka dieu tapi ubarna bakal nyelakakeun sarea rakyat aing bakal tunggara saha-saha urang karo gahala rakyat aing bebeakan jauh kurang ajar sia asa mana kabina-bina teuing goblok budak kana dengeun ka deuneu ari-ari usia anu ngalek seri pelototan hah bapak sia teh ka aing ngahormat Arjuna ngahormat sia putra mata ka aing buka mata naon Arjuna naon nama tiris kami-namina teuing sia Ibitira tumal ku jelema da aing mah ceuk gaib Gatot Kaca ceuk saha ceuk gaib gaibna datangkeun ka aing tojok we gaibna goblok ceuk gaib sampelak hayang hafal heuwih sia teh kabina-bina teh sampelak ka gaib teu sangka urang kamar ka teu percayakeun barang itu urang ajar aing teh ceuk gaib teh gaibna datangkeun ka aing aing teh mere ubar ya ubar gimana udah mayahan rakyat serangan asa jamak mantong diantem asa jamak kodaran si Gatot Kaca modal mana jadi panglima dia kesempatan mas kodaran nyawa rakyat kaulah dipastik wae urang aja dipasakakeun diksa kula belajar diksa bangsa sakula paman rancana raten parang jiwa prokana peratung gerak-gerak acim letih tangkada serang ayo
awas ningali Arjuna ngapar pusaka. Arjuna Raka Batara atos. Raka Batara kayak sekedar dari naon jadi ngapar pusaka. Si Gatot Kaca dipayahan ku kaula Raka Batara dipayahan. Timbalan tamu kaula ke kawut-kawutan di babat Ustaz Kaca. Jadi itu rahasia terkait Gatot Kaca. Timbalan terus diikuti. Tisu diaplik-aplikan, tisu kaprak-kaprakan, mengulap-aplukan naik si Gatot Kaca kulai ini. Terus kaya buta canggai, yang mau tahu Raka Batara. Apaan panawati leungit ya? Yudhistira Bima Nakula Sadewati leungit. Ayeuna yagi di payeunan umum maehan Gatot Kaca. Panyangka batur kabeh bakat curug ka anjeun jadi. Merenang Yudhistira Bima Nakula jeung Sadewa leungit teh dipayahan ku salira. Da geuning ngabukti lagi Gatot Kaca dipayahan. suruh kemana-mana. Moal ka mana panuduh yai ka salira. Tapi kaulah terido si Gatot Kaca dia. Upami terido pecah ka dipayahan. Turunkeun pusaka ieu. Turunkeun. Jadi ya kita pecah Gatot Kaca dipecah ku kalau bari dipayahan. Jadi pecah kalau dipayahan. Tapi terido si Gatot Kaca ini sapanjang si Gatot Kaca dia lagi kontrak dipayahan wae. Jadi sageda. Jadi Gatot Kaca dipecah sakali deui. Dipecah saya. Kasep Gatot Kaca anak buah Hampura. Sabab raja geus mecat anjeun. Jeung tebatan anjeun di dieu. Diancam patih. Waduh. Prabu Batara Tresna ngagunakeun ajian dina ajian angin barat Kaliwawa. Raden Gatot Kaca seolah-olah diusir di negara Amaratapura. Disapu ku angin barat Kaliwawa. Sanajan Gatot Kaca biasa ngapung nyang ku kasaktian Tresna. Gatot Kaca kapuntang banting di awang-awang. Inandak umaurat matuhiap. Inandak umaurat matuhiap. Lawat tekal. Batara jadi ulah kapalangnya bela kakawula maksana jajab kaulah katumaritis bari naon bari naon kaulah kenyata yang panawa balik deui fragmentasi cepot ka Kakang Semar dan dijadikan tumal di negara Amarta syaratnya tapi tumal panawa balik deui oh bade dilaksanakeun ku kaulah osa maka jadi saksi akan jajab kaulah katumaritis Allah Kakang Semar saya